Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Danget ieu emang masih keneh tiasa nepungan dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Kangge neraskeun hancanu katunda di acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Di dieu urang siling duakeun nya supados urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih. Teras dipasihan yuswa nu pinuh ku barokah, rezeki nu ageng, pakasaban nu lancar tentrem, ditebihkeun tina balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satya manco ngadangukeun dongeng-dongeng emang ngarojong kana mayangna ieu channel oge tos hadir ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun. Oge kangge dulur dangu nu nembean nepangan ieu channel mangga di subscribe, ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng. Oge pangtoelkeun tanda gambar jempolna. Dilajeng kritik lan sarana diantos di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Yasana Kidagar di bagian ka-18. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Nya bah, isukan ieu cincin rek dijual, asal engke digantian deui nya. Lamun kebon urang laku dijual. Tah kitu atuh, da geulis ambu mah. Cek Juragan Barkah bari nyawel gado pamajikanana. Ah, gombal abah mah. Cek Ambu Rumsih bari ngajebi. Ambu Rumsih jeung Juragan Barkah jarempe sababaraha Neng Arum datang. Bari nanggeuy baki leutik anu dieusi ku gelas cikopi. Wanci pabeberang panon poe geus lingsir ngulon. Kaayaan di sisi walungan nu deukeut jeung kebon sampe di mana di eta tempat kapanggihna papakean jeung bedogna Mang Kemed. Kaayaan geus rame. Warga lembur Sugih Mukti geus ngagimbung minuhan sisi walungan. Kaayaan leuwih rame tibatan 2 poe ka tukang. Sabab ayeuna meh warga lembur Sugih Mukti awewe, lalaki, kolot, budak, kabeh ge indit ka sisi walungan Ciwidey. Teu sirikna sakabeh pangeusi lembur tamplok di sisi walungan. Kabeh hayang nyaksian tarekahna Bah Gawok, pananyaan alias jalma pinter ti Majalaya. Anu cenah mah
rek narekahan Mang Kemed sangkan bisa kapanggih. Pak RT Jang Suma sarta Juragan Barkah nangtung ngajajar di satukangen saurang aki-aki begang anu make baju jeung calana pangsi hideung. Eta aki-aki buukna panjang satak-tak geus kulawu sabab geus loba huisan make iket batik coklat barang bang semplak. Si aki-aki umuran 70 tahun eta tayalian Bah Gawok anu ngahaja diangkir ka Sugih Mukti pikeun narekahan leungitna Mang Kemed anu can kapanggih tepi danget harita. Bah Gawok sila mani rekep di sisi walungan nyang hareupan sasajen anu ngabarak sanyiru pinuh. Eusina rupa-rupa aya tumpeng, bakakak hayam, marus, sepaheun, cikopi pait, rujakeun rampe, kembang 7 rupa, oge menyan bodas, menyan beureum, minyak seungit, mada turki sarta apel jin. Bah Gawok norolang maca jang jawokan. Sanggeus aya kana satengah jamna maca jang jawokan, Bah Gawok nyokot menyan bodas. Menyan dipurulukeun kana parupuyan anu tita tadi ge geus marong hareupeun Bah Gawok. Buel hasuk bodas mulek tuluy sumebar katiup angin mawa seungit menyan kasabudeureun sisi walungan. Kabangsa gaib nu ngaljik di ieu leuwih, kabangsa lelembut nu ngageugeuh ieu walungan, kabangsa siluman anu ngariksa ieu wahangan. Kaula Bah Gawok jauh di jugjug anggang di teang. Kaula datang lain tamu tamalaku, lain semah tanpa sejak. Kaula ngahaja datang pikeun nyiar pituduh, neang pitapak, ngeunaan dulur kaula anu ngaranna Kemed bin Sudinta. Saha bae dulur nu aya di cai luhur, saha bae baraya nu aya di dasar walungan, nyanggakeun congcot sapotong menyan sapuruluk. Hadir, hadir, hadir. Bah Gawok murulukeun deui menyan kana parupuyan, peledug, bual, hasuk bodas tambah kandel, ngelun kaluhur nyambuangkeun seungit menyan. Bah Gawok sababaraha kali maca jang jawokan baris sasadu, bisi bae Mang Kemed aya kasalahan ka makhluk gaib anu ngageugeuh walungan Ciwidey. Tapi tepi ka menyan rek beak, eueuh kajadian naon? Ti jero walungan eueuh nu muncul tanda-tanda ayana Mang Kemed oge teu katempo. Warga lembur anu lalajo mimiti tingket cewis, mimiti ham-ham jeung ngaragukeun keahliana Bah Gawok. Salah mawa dukun sigana Pak RT teh euy. Kawasna ieu mah dukun togel euy. Paranti nyiar info. Oh nya, asa kurang yakin kuring mah. Tagogana ge kawas tukang obat di pasar. Sigana lain malim buhaya atawa malim oray, tapi na pawang hujan euy. Tuh tempo, langit kalah kaangkeb. Jalma-jalma raong ting celengkeung nyaksikeun pangabisana Bah Gawok. Bener bae harita teh langit ngadadak angkeb
kaayaan di sisi walungan nu tadi caang bengras rubah jadi poek. Di langit mega hideng pagulung-gulung mindingan panon poe. Bah gawok tangga netep ka langit. Tuluy cengkat bari nyabut keris tina sajaroeun cangkengna. Seret bari ngalengkah ngadeukeutan ka sisi cai. Bah gawok nempelkeun keris eluk 7 warna hideng eta kana tarangna bari bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampena. Seor gelebu angin tiis nyeor ngagelebu nebak kana arah sisi walungan. Torelep geleger gelap nyamber disusul ku sora ngagelegerna guludug di Jomantara. Pak RT Jang Suma jeung Juragan Barkah katempor regeng paromana nempo kaayaan alam anu ngadadak jadi geuman. Duh, kila-kila bakal aya naon nya Pak RT? Asa mani geuman, ceuk Jang Suma ka Pak RT. Kila-kila rek turun hujan ari langit angkeb gelap norelap sarta angin tiis nebak mah Jang. Walon Pak RT bari neger-negerkeun maneh Pak RT ge sabab kaayaan alam teh beda karasana. Enya, tapi beda karasana Pak RT. Bulu punduk mani ngawid-wid kieu yo. Keur kitu kadenge suit uncuing disada di luhureun tangkal cangkring nu aya di sisi walungan. Waduh, suit uncuing disada Pak RT. Shh, jampe Jang. Cempo tuh, cai walungan ngadadak motah. Kabeh jalma neuteub ka arah walungan. Anu caina ngadadak ngagalombang sarta ting siriwik. Tapi ombak cai teh lainna nyiriwik ke arah hilir, tapi kalah nuju ke arah sisi walungan. Di mana didinya keur cingogo bah gawok bari ngancolomkeun keris anu dicekelna. Piur, cai walungan nyimbeuh tarik ka bah gawok. Sakujur awakna bah gawok jadi rancucut baseuh. Tapina bah gawok teu incah balilahan. Manehna tetep ngancelomkeun kerisna kana cai walungan. Torelap, torelap, torelap. Glogor, glogor, glogor. Kilating torelap di Jomantara. Langit ngaguruh ku sora guludug. Seor, seor, gelebug. Angin nebak beki tarik tatangkalan pating pelenod dauna murudul mawur. Suit uncuing teu eureun-eureun terus ngelak di luhur cangkring. Cai walungan beki motah, ombakna terus nembragan sisi walungan. Bah gawok sakujur badana jibrug baseuh. Ku cai walungan anu teu eureun nyimbeuhan badana. Bah gawok tetep ngancelomkeun kerisna kana cai, bari bibirna teu eureun-eureun kunyam-kunyem mapatkeun jampe. Cai walungan dihareupeun bah gawok ngadadak ting buluk-buk, kawas anu ngagolak. Keur kitu, cai walungan ngadadak ngabledug tarik. Caina muncrat nyimbuhan ka warga anu ngagimbung di sisi walungan. Warga birat mundur ngajauhan sisi walungan. Sedengkeun bah gawok ngajungkel labuh ka tukang. Bah gawok gancang hudang tuluy mencerong ke arah walungan. Tina jero walungan harita bucunghul hiji buhaya badag anu sisitna teh hideung. Hideungna keling mani herang. Aya buhaya, mundur. Pak RT nyorowok sangkan warga lembur ngajauhan sisi walungan. Padahal mah kabeh geges mundur ngajauh. Nu masih di sisi walungan maturan bah gawok teh kari Pak RT jeung Jang Suma. Juragan Barkah mah geus ngagabung jeung warga anu sejena
nitenan ti jarak aya kana 10 tumbakna. Jang Suma ngalieu ka tukang, manehna ngagebog sabab kari manehna duaan anu maturan Mbah Gawok. Pak RT, kumaha ieu? Geuning kari urang duaan. Hayu mundur Pak RT. Ceuk Jang Suma ka Pak RT. Pak RT ngalieu ka tukang. Urang tetep bae di dieu Jang. Melang bisi Mbah Gawok kumaonam. Pan urang mah pangurus lembur. Kalah kumaha oge, urang kudu tanggung jawab maturan Mbah Gawok. Duh Pak RT, hampura kuring atuhnya. Bisi kuring loba dosa ka Pak RT. Oge nitip si Nyai jeung barudak. Bisi kuring kumaonam. Ih, ulah ngoco mangka mana mendi Jang. Laina netegeun hate ujang mah. Kalah beuki tagiur. Itu buhaya mani gede pisan deui. Ih, Mbah Gawok dicaplok moalnya. Mundur we saeutik mah Jang, ulah deukeut teuing. Pak RT jeung Jang Suma mundur lalaunan. Tapina teu wani jauh teuing. Maranehna ukur mundur 10 lengkah. Sedengkeun Mbah Gawok ngajega bari nyekel pageuh keris hideungna. Panona mencerong ka buhaya hideung anu lalaunan hanjat ka sisi walungan. Tuluy nyampeurkeun ka Mbah Gawok. Eureun di dinya, ceuk Mbah Gawok bari nunjuk buhaya hideung kulungeun kencana. Kawas anu ngarti buhaya hideung teh eureun 5 lengkah di hareupeun Mbah Gawok. Baham si buhaya calangap, nembongkeun huntuna anu ranggeteng. Panona anu koneng mencerong ka Mbah Gawok. Ngong, kadenge sora anu nyarita ti arah si buhaya. Sora si buhaya nyarita teh ukur kadenge ku Mbah Gawok. Sedangkeun warga lembur mah eueuh saurang ge anu ngadenge kana sora si buhaya. Nu katempo ku warga lembur ukur cacalangapanana sungut buhaya anu harita ngadepong di hareupeun Mbah Gawok. Saha anjeun manusia? Wawanianan anjeun ngaganggu katentreman tempat kami. Cek eta buhaya kana Mbah Gawok. Jisim abdi pun Gawok nun. Dupi panjenengan saha? Mbah Gawok malik tumanya. Kaula Bajul Ireng, panjaga tapel wates nagri Banyu Maruta. Aya naon anjeun tepi ka wawanianan ngagenjleungkeun tapel wates, ha? Hawa karasa panas bayungyang, para lauk ting jarerit, belut-belut ting koceak, pon kitu deui bangsa keuyeut ting gorowok. Sabab kabeh ngarasakeun hawa panas tina keris Andika Gawok. Hapunten anu disuhun, hampura anu ditedak. Sanes abdi bade nyieun kaributan. Mung bae abdi teh parantos ngangkir salira secara sopan, oge tos nyanggakeun sasajen sapuratina. Mung bae salira oge anu sanesna teu aya anu keur sanepangan. Janten abdi teh kapaksa milari perhatian ti salira anu ngageugeuh di dieu. Kaula bieu keur rada anggang, keur ngaroris kahilirkeun. Jadi seungit menyan pangangkir anjeun teu kaambeul ku kaula. Emangna aya naon tepi ka anjeun ngangkir-ngangkir kaula jeung anu sejena di ieu tempat? Kieu kaula nun, 3 dinten kapengker aya urang lembur sugih mukti anu namina Kemed. Anjeunna teh
ical di sisi walungan ieu abdi ngahaja ngangkir salira kumargi palai tumaros nah salira atanapi anu sanesna aya nu terang kumaha nafsibna jalmi nu namina kemed eta. Kemed urang sugih mukti. Oh, jadi anjeun teh nanyakeun si kemed urang sugih mukti. Sumuhun, kumaha nasibna pun kemed eta? Di mana ayeuna ayana? Aya, si kemed aya di negeri kaula. Manehna geus pindah alam jadi warga kerajaan Banyu Maruta. Geus moal kapulung deui gawok. Geus moal bisa mulang. Naon sababna kemed dibawakan negeri salira? Manehna teh nyieun kasalahan gede ka ratu kaula. Kasalahan naon? Anjeun teu perlu nyaho gawok. Nu jelas manehna geus narima hukuman tina kasalahan eta. Hatur nuhun kana katerangan salira. Nah warugana kemed tiasa diuihkeun. Sangkan kami tiasa mula syara layona. Tu bisa warugana mah rek dijieun deungeun sangu ku kaula. Sabab geus dipasrahkeun ka kaula ku Kanjeng Ratu. Wayahna panjenengan upami aya gentosna mah wios digentosan bae ku jisim abdi kurunganana kemed teh. Nah palai digentosan ku naon? Ku hayam atanapi ku meri mangga sanggemkeun bae. Tah, lamun aya gantina mah teu nanaon. Waruga si kemed ku kaula bakal dibikeun. Asal kaula menta ganti, lain ku hayam atawa ku meri. Moal wareg ngahakan hayam atawa merimah. Kaula menta gantina sapasang embe kendit. Kumaha anjeun sanggup gawok? Bah gawok ngahuleng rada hese pikeun neangan embe kendit sajodo dadak-dadakan mah komodina kaayaan keur genting kitu. Embe kendit teh embe anu sakabeh buluna hideung tepi kana panon babangus tanduk jeung dampal sukuna oge hideung sakabehna. Sanggeus mikir sakedeung pok bah gawok nyarita. Jisim abdi nyuhunkeun waktos kanggo nyayogikeun embe kendit sajodona. Ku kaula dibere waktu tepi kaisukan sore. Lamun liwat ti waktu, ulah miharep kaula bakal masrahkeun warugana si kemed ka anjeun. Geus sakitu bae ti kaula. Kaula masih loba pagawean. Buhaya hideung anu ngaku ngaran Ponggawa Bajul Ireng teh malikeun badan tuluy ngadeukeutan kawalungan. Gujubar eta buhaya badag teh ngagujubar kacai tuluy ngoloyong ngojay kagirangkeun teu lila geus ngiles teuing ka mana. Bah gawok ngarenghap narik napas panjang.
keris hideungna diasupkeun deui kana sarangkana. Langit anu angkeb kawas sabreg-bregen rek hujan teh jadi caang deui. Mega hideung anu pagulung-gulung teh ngadadak sirna. Langit bengras taya aling-aling kaayaan jadi caang. Angin jeung suit uncuing teu kadenge deui. Warga lembur datang deui wawanena. Maraju deui ngadeuketan ka Abah Gawok anu masih nangtung bari neuteup kawalungan. Dududuh euleuh hahai tot dulur dangu aya nu terang kumaha eta si bajul ireng kapayuna kin oge kapendak dicariosan salajengna. Ku kituna nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula, toel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng. Kulantaran waktosna teu nyekapan, atuh emang tunda heula ieu cariosan teh semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang pinuh ku kabarokahan. Mugia urang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan oge kakirangan. Boh dina madarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap kecap bahasa Sundana. Sawangsulan deui emang nyuhunkeun dihampura. Urang ampihan nu sarayana, urang alungkeun nu barututna. Emang seja amit mundur. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.